Para wargi anu mulia, mangga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan palawarga anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda di mana bae ayana mugia sadayana aya dina kawilujengan. Sehat lahirna sinareng batin kalayan aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina danget ieu peribados tiasa nempangan di palawargi sadayana anu sejamadar deui carita atanapi dongengnya anu katunda. Carita atanapi dongeng Sunda Jaka Lalana ayeuna teh parantos nincak kana seri ka sabaraha ieu teh. Seri atanapi bagian ka 34 mitra dugikeun ka hilap ya serina. Tareh tamat jigana ieu. Dari ka 34 mitra atuh satu acana sapertos biasa pribados anu baris medar ieu carita oge anu kaleresan nyerat ieu naskahna teu oleh sejenna da dihapunten ka palawargi sadayana. Oh bilih saupami teh mah aya anu kaleresan kasabit namina kasebat asmana kitu deui padumukan atanapi pilemburan anu kaguar kabawaca atanapi kacacandak dina ieu carita ulah kirang-kirang hapunten nya kasadayana. Kumargi pami teh mah kaleresan aya anu sami ieu mah sanes anu sanyana mung sabatas carita kitu nya atanapi teu aya dina kanyataanna. Sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu carita Jaka Lalana bagian ka 34 sejak di kawitan. Wilujeng ngadangukeun. Tah kulobana nyeusepan getih bangsa manusia nu jadi baladna ngajadikeun manehna beuki nambahan kakuatanna teh. Matak teu aneh mun teh mah harita Nya Ratu Gendis sinis teh beuki rongkah wae pangawasana tapi kasanggup ngirimkeun werejit ka alam sejen nyatana ka nagara pasir hingkik. Tapi sok sanajan kitu sabenerna mah kaayaan Nya Ratu Gendis di alam manusia teh resikona gede pisan pikeun manehna. Lantaran sahebat-hebatna ge kakuatan siluman ari ayaana di alam manusia mah tetep bisa kasebut lemah da lain tempatna. Tangtu ieu ge mun dilawanan ku manusia nu teu samanea dari ninggangna ka jalma biasa mah sokomo anu leumpeuh yuni leumpeuh yuli nya. Jeung anu lemah imanna estu bakal malik gampang diparuhkeun ku kakuatan siluman bogana Nyi Ratu Gendis sinis teh. Tah dumanasar kana eta kaayaan atuh Raden Maulana teh ti heula nyusun strategi kitu nya kaya-kayana mah pikeun numpes Nyi Ratu Gendis sinis ku ngahijikeun dua turunanana nu aya di alam manusia jeung nu aya di alam lelemut. Da bakal percuma mun ngan saukur dilawanan ku bangsa lelemut hungkul mah atawa ku kakuatan siluman mah tangtuna moal kuat. Dina waktu ayeuna memang geus
mimiti eta tarekah teh dilakonan ya tangtuna ngalibatkeun kersana mama ajengan sanukri teh anu diperedih jasana pikeun ngahijikeun dua kekuatan anu beda. Nyatana dua turunanana pikeun ngajorag ke tempat Nyi Ratu Gendis Sinis nu keur aya di alam manusia, pikeun dicerek sagancangna sabab mun Nyi Ratu kaburu pindah ka alam lalemut mah justru bakal leuwih hese meruhkeunana kitu cenah harita teh. Anggala anu harita keur aya di alam lalemut nyatana di negara Pasir Hingkik, negara anu dipingpin ku Raja Anom, keur digembleng sasingkat-singkatna da puguh kudu buru-buru sasatu waktuna geus kawilang samporetna kan. Digembleng ku mama ajengan sanukri sejadi bere ilmu kabatinan sangkan bisa dihijikeun jeung kakuatan Raja Anom atawa nu ngabogaan ngaran aslina teh Raden Astawira Bajra alias Jumanitea. Mani seueur nya eta namina aliasna gitu. Anu jadi dulur sabapana pikeun ngayonan kakuatan ajian kelecis iblis boga Nyi Ratu Gendis Sinis teh nu memang sakitu rongkahna pan ayeuna teh. Saacana ngahijikeun kakuatan dua sadulur eta mama ajengan sanukri teh maluru heula kaunggulan jeung kakuranganana nu aya di masing-masing turunan Raden Maulana teh. Nu memang ieu teh nya ge sabapa tur ngabogaan rurupaan anu sarua apan aya we bedana. Sok komopan ari Anggala mah nya antara Anggala jeung Raja Anom atawa Jumani teh pan sasat beda indungna. Anu ngajadikeun beda teh dina watek jeung pangawasana. Ari Raja Anom mah pan pangawasana teh bisa kasebut langsung tumerap kana ragana da sasat kekuatan siluman nu teu perlu diulik tur teu perlu diajar heula. Kan ari watekna mah memang bisa da kasebut satengah watek manusia da sidik sa tadina oge kungsi ngalalana di alam manusia nalika jadi Jumani teh tur kawilang bisa kasebut lulus mun teh mah diajarna teh. Pangpangna Jumani teh pan geus nepi kana tahap mampu nganalian hawa nafsuna nu teu babari ambek tara dendaman tur bisa ngandalikeun nafsu birahina ka awewe nu baris ngagodana. Tah ieu teh bisa kasebut kaunggulanana sakaligus oge kakuranganana. Da sabenerna mah inyana tara ieu daek males kakuatan jahat tinu lain nya tinu lian. Sok sanajan meunang serangan nu sakitu ngabahayakeunana da basa nagara kalagerahan bogana Nyi Ratu Gendis Sinis teh heula oge hancurna lain alatan ngahaja diserang ku Raja Anom. Nya ge memang hancurna harita teh kakuatanana tapi pan teu ngayakeun serangan nanaon manehna teh. Matak nalika ayeuna Nyi Ratu Gendis Sinis metakeun pangawasana ka negara Pasir Hingkik nepi ka indungna jadi korban oge Raja Anom mah teu ieu aya karep ngalawanan atawa males. Kadon kitu we nunggu datangna bantuan tinu lian. Pan ieu teh bisa kasebut kalemahan pikeun kangaranan nu jadi raja mah. Sok padahal mun teh mah Raja Anom teh aya karep males serangan atuh karimetakeun sabenerna mah. Da mun teh mah Nyi Ratu Gendis Sinis nya Nyi Ratu Gendis Sinis teh aya di alam lalemut eta kakuatan Raja Anom teh moal kudu dipetakeun oge bakal otomatis langsung jadi kakuatan nu baris nguak ngawi kakuatan lawan. Nya ge can tangtu bisa ngalawanan kakuatan ajian kelecis iblisna nu ayeuna. Tapi santeuna aya hojah pikeun ngajadikeun pangjaga pikeun nu bogana. Tapi
aya onjoyna watak raja anom teh nyatana pan ku bisa nganalian hawa nafsuna nu tingkatanana bisa kasebut hampir sampurna. Nu matak sakumaha oge rongkahna ajian krecis iblis bogana Nyi Ratu Gendis sinis nu boga watakna teh salah sahijina nyatana narajang kana pipikiran ku cara diruksak jeung diganggu pikiranana nu ngabalukarkeun nafsuna jadi sakama-kama pangpang nama nafsu birahi nu hese dikandalikeun. Nalika nulian katarapku pengaruh eta ajian komo kakuatana lemah mah pan akibatna teh mata kukurayeun jadi teu areling lantaran pikiranana nu ruksak ku sakarep-karepna ngumbar nafsu. Palebah dieu lantaran Raja Anom mah geus mampu ngandalian nafsuna, antukna kekuatan ajian kelecis iblis bogana Nyi Ratu Gendis sinis teh teu bisa saeutik oge nerap kana nya ka Raja Anom mah. Beda jeung kanulian kaasup para papatih oge pan nya ge teu parna anger we keuna saeutikna ku eta pangaruh teh. Ayeuna anggala sarua eta ge aya onjoyna sakaligus oge aya kalemahanana. Nyatana pan anggala mah sasat jalma biasa nu teu kateurehan kakuatan siluman nanaon sidik jalma tulen apanan. Kusabab kitu ngaranna jalma biasa tangtu ngabogaan nafsu nu ilahar sok sanajan sabisa-bisana ngandalikeun apan aya mangsana manusia mah hilap. Jeung deui nu ngaranna jalma biasa nalika aya nu nyerang atawa nu dek nyilakakeun ka manehna cenekna mah mun aya nu matak ngahudang atawa mancing-mancing atawa ngancam-ngancam amarah tangtu moal cicing wae pasti aya karep ngabales atawa ngalawan matakeun tarekahna. Aya ambisi jeung kahayang atupan matak dikukut ku aki sani nu sasat kasebut jawara oge pikeun dilatih mangrupa-rupa ilmu bela diri nu siap ngalawanan nalika aya nu nyerang atawa nu narajang. Tangtu ieu teh ngalibatkeun nafsu nu ngajadikeun karep manusia ngabela dirina. Tur karep pikeun soson-soson numpes talajak anu teu hade atawa sifat jahat sangkan teu nerekab. Tapi nya kitu lantaran manusia biasa masuk kakeunaan ku euwah gingsir. Aya kalana sok angin-anginan watakna teh dikuat-kuat oge pangpangna mah salah sahijina nalika tinemu jeung godaan nu sifatna ngahudang birahi kurang-kurangna mah pan geuning anu ngadongengna oge sok hese eta teh pikeun nahan sangkan teu kagoda teh ning aduh poharanya mitra susah gitu tah pikeun panceg dina hiji tekad teh sok padahal mah katerangan ti ditu ti dieu yen eta teh larangan nya larangan teu meunang dipilampah gitu mun sabisa-bisa mah dihindarkeun. Tapi angger we najan diajar ti bubudak diwanti-wanti ti leuletik nya eta tuh susahnya mitra. Tah ieu teh salah sahiji kalemahan nu aya dina watak anggala nu sasat jalma biasa pan jiga urang-urang. Disebut kalemahan sote apana nu dilawanan sasat bangsa siluman nu boga ajian kalecis iblis teh anu salah sahiji pangaruhna nya kitu nyerang ngaso heula ngaso mitra
urang ngaleueut teh laci kopi. Mangga anu nuju ngaleueut ci kopi, teu teh laci kopina bilih ka Bujang Tiis. Alhamdulillahnya raos pisannya. Atuh sapertos biasa dina sesi ngaso ieu ku pribados sejadi anggo silaturahminya nepangan palawargi anu parantos satia ngadangukeun ieu pedaran carita anu parantos kersa subscribe tah mangga anu teu acannya diantosan subscribe-na, anu masihan jempol oge kanu parantos ngersaakeun nyerat komentar eta mah bade komentar daftar hadir, titip salam, oge anu masihan kritik atanapi saran mangga diserat bae dina kolom komentarnya tangtos ku pribados sejak diperhatoskeun kalayan kabingahan. Nuhun eta teh pangrojongnya ka pribados sangkan sumanget di kitu tah. Sumanget diajar madari carita atanapi carita-carita anu sanesna kitunya. Tereh tamat ya carita teh. Atuh nuhunnya ka sadayana anu salami ieu parantos kersa ngarojong dangukeun gitu anu ieu pedaran carita anu teu oleh setia geninganannya. Atuh diantawisna anu sejadi tepangan dina danget ieu anu parantos lebet dina kolom komentar terutami diantawisna ka pangarsa Kang Ade Sukarna anu linggih di Cicadas Bandung. Salam baktos Kang Ade ugi aya dina kewilujengannya sadayana. Kitu di ka Kang Maryana Yana anu linggih di Rengas Dengklok. Aturan Kang Yana. Salam baktos ti pribados mugi aya dina kawilujengan. Sadayana Kang Yana di Karawang. Salajengna ka Kang Dego Cimerang anu linggih di Purwakarta. Salam baktos Kang Dego mugi aya dina kawilujengan. Lajeng ka Kang Haji Dikdik Batagor. Anu ngagaduhan rumah makan Dikdik Batagor di Cimahi. Salam baktos Kang Dikdik mugi aya dina kawilujengan sadayananya sararehat. Lajeng ka Teh Yulinda Belia. Duka di mana ya Teh Yulinda? Kitu di ka Kang Ruyung anu ngagaduhan channel Ruyung 83. Hatur nuhun Kang Ruyung. Salam baktos. Lajeng ka MAD kitu di Kang Teh Iis Juliani. Menuju di itu cenah di mana? Di luar negeri. Di Riyadh di mana? Teh Iis. Mugi aya dina kawilujengannya Teh Iis. Hatur nuhun kana pangrojongna parantos ngadangukeun. Lajengna ka Teh Wiwin. Teh Wiwin di mana di itu duka terang ieu ye. Hatur nuhun Teh Wiwin parantos ngabandungan kalayan parantos nyerat komentarnya hadir dina kolom komentar. Salam baktos mugi area dina kawilujengan. Kitu ditetilap ka sobat pribados anu linggih di Cijerah saderek Egi. Salam baktos saderek Egi mugi aya dina kawilujengan. Kitu di ka Mas Oyum anu linggih di Bihbul Raya Kopo teknisi pribados. Atur nuhun kana pangrojong nanya Mas Oyum anu teu oleh siap ngoprek ya karena peralatan pribados nalika aya dina kendala. Atur nuhun Mas Oyum mugi aya dina kawilujengan. Lajeng ka warga Kampung Jenggung anu aya di Cianjur sadayana ka para sepuhna kitu di ka para pamuda nanya Karang Taruna DJM wargi-wargi sadayana di ditu mugi aya dina kawilujengan. Salam baktos ti pribados sanaos masih kene diajar pribados geuninganan alhamdulillah teu oleh aya nu ngadangukeun rupina. Anu parantos subscribe terutami sadayana sakali deui hatur nuhunnya eta teh mangrupi pangrojong ka pribados anu teras diajar naon atunya sanes berkarya atuh ya teh.
Nya gitulah pokoknya mah hatur nuhunnya ka sadayana mugia kasayan palawargi sadayana masih ngajantenkeun amal kasayan gitunya anu dibales ku Allah Subhanahu wa taala kumbang pirang-pirang kasayan di tangtosna mugia sadayana aya dina kasehatan kawilujengan mangga urang lajengkeun deui mitra. Nyerang lawan boh sasama bangsa siluman kitu di bangsa manusia ku cara ngalemahkeun kekuatan lawan ku ngaruksak pipikiranana supaya kagoda ku kekuatan birahi anu teu kakandali jika nama ieu mahnya leuwih-leuwih teh ilmu pelet mitra pangaruhna teh pangaruh ajian kelecis iblis. Tah lamun geus kasarang pikiranna mah besasat sukmana atuh gampang pisan pikeun ngalumpuhkeun warugana mah sok we ayeuna contona sakuat-kuatna jeung sagalak-galakna manusia nalika geus tumrap pangaruh bogoh atawa rasa resep anu pohara ka pada manusia atawa kana hiji perkara geuningan pan bisa ngeluk atuh jadi gampang pisan dikenalikeun teh sabalah bisa nepikeun ka gelo atuh atawa kagegeloan geuning kitu sabenerna mah watak ajian kelecis iblis bogana Nyi Ratu Gendis hinis teh. Jadi mun teh mah dilawanan ku Raja Anom hungkul atawa ku Anggala hungkul tangtuna bakal hese pikeun ngayonan eta kekuatan najan duanana pada boga keunggulan ceuk paribasana tapi pan kalemahanna oge pada boga. Tah lantaran kitu tarekahna Mama Ajengan Sanukri ayeuna nu memang geus disasahatkeun ku Raden Maulana baheula atuh sarengsena Mama Ajengan Sanukri latar dua turunanna Raden Maulana anjeunna ngajurung laku dua saduluran turunanna Raden Maulana eta nyatana Raja Anom jeung Anggala pikeun miang ka alam manusia nyatana ka wewengkon Curug Ciung nu aya di Tatar Garut nyatana sejak ngayonan kakuatan Nyi Ratu Gendis hinis nu keur noroweco di alam manusia oge nepi ka alam lalemut kakuatanna teh. Kalaya nyebut asma Allah nu maha kawasa sembahkeun urang sarerea bral anaking jumani oge anjeun Anggala cunduk kana waktuna ayeuna hidup duaan tanda ngamalkeun ilmu nu geus dipibanda ku hidup duaan pikeun numpes kajahatan tur ngagugurkeun kewajiban tulung tinulung ka papada makhluk nu butuh pitulung jahit tur singkahkeun tina pangaruh jahat setan ida jelanatullah dorong doa ti Abah oge ti dulur-dulur urang nu aya di ieu alam oge nu aya di alam manusia muga-muga hasil maksud tina kanan kalayan berkah salamat salere diestokeun pisan Abah abdi duaan sejak ngajalankeun ieu pancen satekah pola sakiat tanaga alam manusia ayeuna baris miang ka alam manusia ayeuna aya dina hasil nuju ngebangkeun dada doa ti sadayana panang tayungan Allah Ta'ala ugia aya dina hasil urang sadaya anu ngemakeun kalayan aya dina panang tuyungan Allah Ta'ala Pangeran urang sadaya pokna Mama Ajengan nu harita keneh langsung ditembal ku Raja Anom jeung Anggala nu saur manuk nembalan ampir bareng
Sejak amit harita kene pikeun muruka alam manusia disaksian ku para pejabat karaton di antara Kipatih Rangga Suteja, para Kipatih Rangga Suteja, para punggawa oge sakumna rahayat nu aya di wewengkon karaton Pasir Hingkik. Teu poho harita teh satutasna munjungan ka Mama Ajengan oge harita duanana muru ka Kangjeng Ratu Nyimas Kananga Arum. Pikeun munjungan menta doana nyaga harita kaayaanana Nyimas Kananga Arum teh masih ngelempre teu sadarkeun diri. Nu ngagoler di kaputren. Atuh saenggeusna amitan ka Balerea dijajab ku sakumna nu araya di dinya we. Duanana pating belesat ngiles teh eta wewengkon karaton. Pikeun muru ka alam manusia nyatana ka Tatar Garut. Pikeun yang hareupan Nyi Ratu Gendis Hinis. Teu budu we sakumna panggeusi karaton kitu di rahayat nagara Pasir Hingkik teh ngarasa hariwang. Hariwang pacampur jeung rasa reueus kanu jadi raja na. Nu ayeuna sasatik makalangan bajuang. Ngajait katunggaraan nagarana oge bangsa manusia nu keuna ku pangaruh kajahatan Nyi Ratu Gendis Hinis. Bareng jeung eta Mama Ajengan Sanukri oge harita teh seja amitan. Ti eta karaton pikeun mulang ka alam manusia. Nyatana ka lembur Kampung Jenggung tempat tumuk anjeunna. Lajan dihulag ku para papatih oge sangkantong wara mulang. Tapi antukna mah para papatih oge teu bisa nyarek karepna Mama Ajengan pikeun mulang harita keneh. Pokna teh keun we teu kudu hariwang saurna Mama Ajengan teh. Da nagara Pasir Hingkik mah bakal aman. Mun aya nanaon mah bejaan we ka lembur Kampung Jenggung. Angguran mah daruakeun Raja Aranjeun salerea. Sangkan aya dina kalancaran. Nu langsung diestokeun harita keneh ku Ki Rangga Suteja oge ku Arya Dewi Reksa. Sarengsena amitan ka sakumna pejabat karaton kitu di ka rahayat Pasir Hingkik nu araya di dinya. Dijajab ku nu araya di dinya. Mama Ajengan oge ngiles ninggalkeun alam lelemut. Pikeun muru ka alam manusia deui. Nu memang di alam manusia etana di lembur Kampung Jenggung. Harita teh di darago-dago pisan nya di arep-arep. Da puguh melang kana kaayaan Mama Ajengan. Teu sidikna beurang peuting. Sok padahal numutkeun alam lelemut mah asa cik keneh Mama Ajengan Sanukri teh ninggalkeun lembur Kampung Jenggung. Sanggeusna dibagjakeun ku sakumna masyarakat Kampung Jenggung kaasup Kang Ishak nu harita memang ngotok ngowo di rorompok Mama Ajengan. Teu kudu we Kang Ishak teh sajolna Mama Ajengan teh alewoh tatanya ngeunaan anggala. Da sasat ngarasa melang atuh. Sanggeusna dijelaskeun ku kersana Mama Ajengan. Kalayan Balerea oge ngarasa ngarti. Atuh saterusna mah Balerea dipenta ridho. Nah, pikeun bebarengan ngadoakeun anggala jeung Jumani. Nu keur makalangan bajuang narekahan pangaruh jahatna Nyi Ratu Gendis Hinis di Tatar Garut. Cak ayeuna urang tunda heula kaayaan Mama Ajengan Sanukri katut warga lembur Kampung Jenggung nu harita samiuk. Balerea oge ngabantu ku cara ngadoakeun. Menta kanu kawasa sangkan perjuangan anggala jeung Raja Anom atawa Jumani di tangtayungan. Hasil maksud teu aya dina kasalametan. Ayeuna urang caritakeun deui kaayaan di Tatar Garut. Harita anggala jeung Raja Anom sanepina ka alam manusia. Nyatana ka Tatar Garut langsung muru ka Curug Ciung
pikeun ngajorak Nyi Ratu Gendis hinis teu sumpung simpang heula ka pagoron Akisani harita teh nya ge karepna Anggala mah memang hayang nepungan heula Akisani tapi cek Raja Anom kedewe cenah da puguh mun teu geuwat direngsekeun ieu pagawean seperti papapatahna pamajengan Sanukri isinya Ratu Gendis hinis kaburu-buru ke alam lelembut pan mun kitu kaayaanana bakal leuwih hese pikeun meruhkeunana teh. Kumaha atuh lajengna ieu carita? Mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna nu parantos teu nyekapan. Nuhun, aduh hapunten pisannya ka sadayana. Tangtos pribados seueur kirangna oge tangtos seueur lepatna nya. Tacan tiasa nyogemakeun ka sadayana. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahibur ka sadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pangbeberah kana manah wargi sadaya. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana, insyaallah mugi urang sadaya dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sanes waktos urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.